Alhamdulillah urang parantos ngabandungan kalayan husu oge sasarengan ngaoskeun solawat. Mudah-mudahan jaga di yaumil akhir urang keauban safaatul ujma timantena. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kanggo acara anu katilu tos janten kailaharan di Tatar Sunda sate acan acara pokok ijab kabul dilaksanakeun sok diayakeun heula acara seren tampi sokomo sumpingna ceprio dengan wungkul kepat endang ngagandeang sorangan tapi gening diwuwuh ku wargi-wargina anu sakieu ngaleutna ku kituna sumangga dihaturanan sesepuh atanapi anu disepuhkeun kararesan oge mantena pupuhu di wewengkon ieu kersana Bapak Dr. Andes Haji Otong Sumarna kalayan tekinten hormatna sumangga dihaturanan kanggo ngadugikeun jejer pisaurna mangga dihaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubika min syururi anfusina wa min syarriyati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah faman yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ba'da. Sejak silatul wa'di nalika ti payun sababaraha sasih kapengker keluarga pun paman sumping ka keluarga Pak Ali Mumu ngaitkeun janji upami bahasa urang mah ngalamar eta mah dina acara hitbah kapungkur panginten aya janji dugi ke aya teras ka babadan tenanana nangtoskeun sabadana janji harita nya alhamdulillah panginten dina sasi Februari ieu 2018 tos sataun babadan tenan teh. Anu salajengna SK3 silatul nafsi sanes silaturahmi wungkul tapi pengen aya silatul nafsi teh bade nyangakeun pun alo nya putrana Mang Dodi sareng Bioma ti luhurna sausap ketu ti handapna dipapaesan ku sapatu nu ti palihandap mah duga siga surutu juga siga mutu mangga rupina eta panginten nu kapihatur ku sim kuring sakali deui ngawakilan ti keluarga besar Mang Dodi sareng Bioma bilih aya saur teu kaukur bahasa teu kareka hapunten anu kasuhun da tadi ge sanes ahlina hatur nuhun kana sagala perhatosanana wabillahi taufik wa hidayah wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ali Mumu parantos kadangu ku urang sadayana naon rupi anu dikedalkeun ku sesepuh tadi estuning eces jentre merele tul ngembang boled 5S parantos didugikeun ku anjeuna inti nama keluarga besar Bapak Dodi hoyong silaturahmi sareng keluarga besar urang di dieu oge ngiring jajab anu kasep ceprio kanggo saengalna ditikahkeun sareng putri salira kumaha waleran Bapak Ali Mumuh
Anjeunna oge parantos ngawakilkeun ka anu disepuhkeun nyaeta Bapak Usep Sulaiman. Sumangga dihaturanan salira kanggo ngadugikeun pangwalerna. Mangga apa? Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramna bil Islam wa azzana 'alaiha bil iman wa rafa'na bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh habibur rahman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiz zaman. Kuring paeteun kawakilan kanggo ngadugikeun lisan panampian sakumaha anu nembe parantos didugikeun ku pangaresana pakuwu ku hanjeun salaku ti wawakil sepuh ti calon panganten pameget. Anu insyaallah panginten pakuwu sami sadana ge diajar abdi panginten sanes ahlina cumarios namung panginten estu ngiring bingah ngiring suka panginten kanu bade seja diajar rumah tangga. Ieu tawisna panginten ukhuwah Islamiyah atanapi sosial masyarakat di urang alhamdulillah masih keneh pageuh. Di mana tong bujang-bujang urang aya anu sifatna mamanis dalah papait oge urang pateng silih bantos dina hal ieu supados acara tiasa sukses. Simkuring moal anu pake sangem panginten saur paripaos Pak Haji tadi panjang teuing hawatos paeteun ka calon panganten istri lebar teuing paeteun hawatos ka calon panganten pameget gitu. Bari anu tengah-tengah paeteun Pak Haji painten. Hatur nuhun painten tadi ka Bandungan Eces Jentre Arta Pertela painten sakumaha pamasrahan atanapi panyarenan ti wawakil ti sepuhna calon panganten pameget. Lamun diwincik painten diwiji-wiji diguari ku simkuring tangtos panjang gitu nya. Namung parantos kahartos pisan painten naon tadi anu didasangakeun ku Pak Haji ku anjeun. Di antawisna mantena nyangakeun painten anu pokok ka urang sadayana nyaeta salam silaturahmi. Ditampi pisan painten mudah-mudahan silaturahmi urang ieu teh sing manjang dugikeun kajaga ka yaumil akhir. Buahna tina silaturahmi sing kapetik hasil ka ala buah ku urang tiasa kempel dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua tadi painten saur Pak Haji nyangakeun salam silatul wa'di. Tangtos painten hal ieu teh mangrupkeun hiji hal anu sae paniatan ti kedua belah pihak anu wajib ku urang dirojong. Margi jangjina kadua calon panganten khususna oge kadua keluarga calon panganten khususna moal tiasa sukses tanpa dorongan urang sadayana. Mangapa inten janji manten aya ka murang kalihna sejak ngadahukeun murang kalihna ngaakad nikahan murang kalihna urang rojong ku sadayana ku sakamampuan urang masing-masing. Insyaallah painten adodi kalih teh omah janji bapak kali ibu Ceprio insyaallah painten kusim kuring katampi ti keluarga besar pun paman paali kalih putini sakulawargi. Eta painten Bapak Ibu sadayana hapunten sanes ngaguruan painten ieu mah dalah ku kanyaah sim kuring oge painten sim kuring ngawakilan ti sepuhna calon panganten istri buktosan painten pangresana pun paman Pak Guru Ali sareng Ibu Tini. Sakitu kapihatur painten tadi tos unakeun ku Pak Haji saurna sumping ti palih wetan teh ba'da subuh qobla sebeuh. Insyaallah pain Pak Haji urang bubar ti dieu teh nyaeta qobla lohor tapi ba'da dahar gitu insyaallah. Wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dodi kalih Ibu raos ngemplong bumi alam celik putih celak herang tegenek temaleukmeuk estuning pinuh ku kaikhlasan Bapak Ali Mumuh
kali Ibu Tini Sumartini nampi pisan karena sagarupi pamaksadan ti keluarga besar Bapak Dodi. Anjeuna bingah amarwata suta, bingah kagiri-giri, rir nugar cadas, menang emas, mobok magih gorowong kenging kabagjaan anu kacida.